Masa muda memang masa dimana kermejehna resep loba neang perhatian, neang pangalaman, jeung resep lamun dipuji. Aya nu ngalakukeunna ku cara-cara hade, aya oge ku cara-cara anu henteu matut, malahan ngarendahkeun batur. Berkarya jeung ngabangus tapi nyinggung batur, ibarat monyet anu katempo pinter jeung ngaluarkeun sora tapi henteu berguna sama sekali. Nu matak budak ngora ulah siga monyet, gandengna sungut tapi teu dipake otakna.